Aduh, atuh aing yang ngajeng kabay. Kamari depo 200 jengkang deh. Coba geus teu boga duit, aing minjem-minjem ka saha ieu nya. Telepon baturan eueuh nu ngangkat. Nih ari keur sangsara mah hese. Jelema ge jarawuh mah jarawuh kan. Bukannya di pamajikan aing aya eueuhnya. Bari warung nutup bae bangkrut kayak aku aing pake depok bae. Suka di warung mah. Sugan anu ngaliwat tadi. Apes Lumayan lah. Hasil panen teh. Bisa aja nguli beas. Wah, gometas di mana membawa karung? Wah, asana iya ya bakal apes. Mek. Kadang mek. Naon nang? Kadi sakedeung. Naon nang? Di mana ya? Kayak kieu panas-panas. Iya biasa. Jos panen teh kebon ngajual jambu. Waduh, hasil. Nah lumayan wae jangan keur meuli beas jeung dengan sangu. Beneran atuh ieu. Payan lah aing keur lieur ya. Lieur kunaon? Sabaraha teh ngjual jambu teh? Ya lumayan wae nang 200. Gede 200 mah. Lumayan we hasil. Ku aing tipu bae kitu minjem gocap. Cing atuh aing tulungan euy keur lieur. Saeutik lah 50 mah. Makan minjem. Heeh. Kalau keur lieur hampura. Bisa orang geus bebeja ka pamajikan kurangan asa kieu. Gampang eta mah ku aing gantilah 100 keisukan. Bener ya? Bener. Isukannya? Gampang. Ku aing bener ku aing ganti 100. Geus atuh lah tah. Aduh. Nang jadi 100. Geus atuh hari kitu mah. Orang mereka imah heula nya. Kumaha sih yeuh garangan teh. Nuhun na. Awas isukannya. Menang ya gocap. Lumayan. Aya ieu boga jeung depo. Depo lah. Batur tapi euy. Dia ya. Udah keluar ke sekolah. Pemajikan ke pasar. Aman. Semoga 50 ya Depok. Kali 15. Petir. Alah, waduh. Kali 15. Petir. Anjing.